miara domba. Miara domba teh kana dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kabur kudu di lembur kabur lain di kota ulah kaget ulah heran montongannya kejauna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turun campur sabar domba anak nage domba kuring di angon kukuring di paraban kukuring oh, mana jaluk mana saha kila kila good nyanyinya kacau tadi teh aya lamunna terus 1 juta jeung etak 1 juta etak pake imut-imut ke urang serena si aya dina make baju gagah kieu caritana lamun dicetut ku rumah kawasan maot pingaranana sami anggean nu bakal ngeulijeun sarwa bodas ayeuna bodas teh naon boy manteu make saku mata tongsok parolontong yayan maneh teh nyake ku kasep kieu mah dicetut ku rumah kawasan teu meunang maot mah tetep ngukunti urang saling pangemut-kemut ke urang sadana laguna anu biasa digelingkeun ku sang depen mainon Bapak Haji Darso laguna dina amparan sajada karunya tadi jingkrak-jingkrak anu mah urang geus laku amparan sajada siap amparan sajada miring sarapnya sarap sampai harus lagi ya. Dina hamparan sajadah abdi sujud pasrah diri nula mongkok ku dosa nyangkakeun sadaya daya dina hamparan sajadah abdi sujud pasrah untuk pangampura Gusti ya Allah jati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati sareng daya pangeran anu sajati lanjut
buat minum apa biasa piringan. Jauh lungonya artinya sehingga kawas kupana nulawasilan kasawang deui nembongan deui kasihmu garang mutekahonta dina lamunan unes sekali diwari aya gigireun beunana hate moal takimur dirurung gandrung atuh kamana nah di mana ukur lebar dina lamunan dina lamunan ya kok buka tempat pasti bapak ya larata bunga beja duka tanpa ibu kuwale aja tempat katresna ukur sinya buah ukur tiga wahasa ya maka kamu halimah wajah halimah sebagai sesuai naik kalau panggung maka di atas halimah harita teh namada poe nu halodo panjang kita hidup
Tawi haruman dago guntur bahan kapau duri dapat bermanfaat panas bisa kadang-kadang rasa mantap coba tulis tekad dari pisah anjing diri intet itu bilang duyunya badian kesalahan baru kota ikan panggirutan usulannya layak kekalayangan yang melawan Batur Nabuka iya lepak tuh sayang elang kakang gajah losa jojonton saca jangan
Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna bade disangkan hadiah putra Raden Kian baheula aya nagara sancama Papua Pajajaran patelana Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat meriah hajatannya Pak. Ya, alhamdulillah. Mas ya sebelum kan haji yang jatika ya. Mohon. Oke, soalnya ieu langsung tilu boga hajatna, langsung bertelepon. Cuma kesan-kesan Pak Hajat namanya penampilan Kang Haji ya. Wah, alhamdulillah spektakuler. Ieu panginten di antos-antos ku masyarakat di dieu kumargi hoyongna ti kapungkur. Pak panginten namung nya kitu teh situasi sareng kondisi teu memungkinkan ya alhamdulillah panginten ayeuna waktosna da panginten segala rupi aya waktosna nah kamari aya waktosna alhamdulillah abdi ngahubungi Kang Haji langsung nyambung alhamdulillah responnya cepat pisan gitu alhamdulillah hatur nuhun pisan ka Kang Haji oke ka sadaya tim ti Jatnika Channel wonten ti Jatnika TV panginten Siap. Hatur nuhun pisan. Aduh hatur nuhun sami-sami Kayaknya hasilnya sekedap video. Assalamualaikum kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi serang Kang Am. Oh Kang Aam panitia Hajat kumaha nih? Biasa belum Kang Haji yang jatika. Alhamdulillah. Lantaran ku Kang Haji kesempatan, mungkin rezeki mana Kang Haji aya teh susah Kang Odi undang kemana-mana kecuali kebetulan atau rezekinya alhamdulillah dia berarti rezekinya Kang Yayat biasa suping ke Lebak Maja Tanjung Sari Sumedang begitu alhamdulillah. Cuma kesan-kesan namanya penampilan Oh kesana sangat meriah banget meriah bisa hebat Kang Yayat hebat.
satwa yang dekat dengan